sampurasun pamirsa tepang di sareng simkuring pun Mariam nu baris ngadugikan warta dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamamat pamirsa Awan TV edisi Kamis kaping 7 November 2017. Sejak kasanggakeun warta utama kejadian longsor di Desa Nangger. Asupan musim hujan, wilayah Kecamatan Cililin sarta sakuringna rawan kena musibah longsor. Longsor ieu diantarana lumangsung di RT 2 RW 1 Desa Nanggerang Kecamatan Cililin dina dinten Senin 6 November 2017 sonten. Kepala Widang Penanggulangan Musibah di Wewengkon Kabupaten Bandung Barat, Diki Maulana mengungkapkan yen longsor kasebat lumangsung di jalan penghubung di Kabupaten Bandung Barat sareng Kabupaten Bandung. Longsorna lumangsung ti handap jalan, ukituna penutupan jalan. Janten akses jalan tiasa kenah dilewatan saur Diki Salasa 7 November 2017. Nurutkan panginten Diki, longsor menyebabkan sisi jalan ambles sajero 25 meter. Akses jalan sampat kahambat, nanging kiwari atus biasa normal. Petugas BPBD masangkan aturan-aturan mepeling di tiap-tiap lokasi longsor. Diki nuturkan longsor lumangsung akibat hujan nu ageng anu nyiram di wewengkon Desa Nanggerang Kecamatan Cililin. Kondisi tanah di lokasi longsor kasebat henteu dugi nandak korban jiwa. Abdi nyuhunkeun supados wargi di sekitaran lokasi longsor kedah tetep waspada, terutama di onggal tempat anu masih boga potensi longsor. Sebab hujan ayeuna masih ageng serta tiasa micu longsor susulan saur anjeunna. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicakapkan dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh kapungkur elmu tungkut dunya sia. Nu amon kudu disinglar. Mugia jantung penyapanan kanggo uring sadayana ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring pun Mariam sejak amit mundur Sunda Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.